kumargi sakitu nu ngaranna kurung sok sanajan para pati jadi ukuran mangka hadet ulah nepikeun ka hanteu dituturusan jirim kuring dina sajroning diri sok sanajan siga mah teu katingali mangka hade ulah nepi ka hanteu di paradian ieu dasar apa Kurawa itu budak-budak na Arya Sangkunik itu padahal raja tapi lemah hate geus karungkup ku kacinta duniawi mah jadi lemah maka saur Kangjeng Nabi Muhammad SAW iza azumat ummatid dunya nujiat minhu haibatul Islam wa hurimat alaihim barokat wahyi di mana-mana umat kami geus nepikeun ka eta dunia teh ngareumpeutkan kana hatena maka bakal dicabut kawibawaan Islam tina dirina bakal moal aya dangiangan bakal moal aya wiwahaan setiap ayat-ayat Allah anu dibaca ku manehna nya dasar teh raja nya boga kawasa tapi seolah-olah lain raja seolah-olah teu boga kawasa dan kawasa mendingan nafsu angkara budakna tuh eta simbol sadeu upami ditapuk urang aya di dinya Resi Drona guru besar Pandawa jeung guru besar Kurawa itu bisa berbuat banyak di dinya bijaksanana terbatas Resi Bisma bijaksanana terbatas itu berusaha untuk bijaksana supaya begitu jeung henteu berat kali tapi anger we panginten dina prakrakana mah siga nu teu adil tadi tu kumaha nepikeun ka harita Arjuna bade perang papayun-payun sareng Resi Bisma nepikeun kaku Batara Kresna diyakinkeun heula eta da kumaha beureunan manah kudu ngalupaskeun anak panah ka beureunan karuhun nepi ka aci beureunan da kumaha sifatna jalmi anu dipihormat leluhur Pandawa jeung Kurawa sakotoran ti dinya ti Dewi Gangga tuh maka ayeuna we dilarapkeun kana diri urang cenah perang jeung nafsu dina bulan puasa. Lain kudu diperangan sebenarnya mah dikendalikeun. Ari setan teh naon? Pantina seuneu di jieuna teh. Setan teh di jieuna tina seuneu cing eta seuneu teh kendalikeun, lain kudu dileungitkeun, lain kudu diperangan, lain kudu dieuweuhkeun, tapi dikendalikeun. Keur nyeungeut rokok makan cekes sakitu we lah cukup. Kudu digedean teuing ngan lamun digedean teuing dina bensin dengan ayam nu parantina karena gede kumis kaduruk atuh cukup ke rokok sakitu karena cai sakitu nya kudu diatur cenah kendalikeun maksudna teh aya dipikeunna beureunan kumaha eta teh salah sahijining aci kamanusaan dina diri urang seuneu anu angin jeung cai eta dieuweuhkeun mameureun kumaha moal hayang ka pamajikan oge beureunan da urang nyieun ciparibasan mas syariat gumelarna budak ka alam dunya tepungna asalna mah ser panon indung jeung bapa urang ser di dinya can patepung dina hate ser indung urang ser bapa urang langsung we karena hati teh ada tidinya timbul kawani lalaki bebeja ka indung bapana hayang kawin hayang nanyaan tapi keengkaprung dirapalan ku syariat agama Islam tadina patepung rasa geus kawin patepung rasa ditambah patepung raga badanna dilepas
Nabi Adam langsung diciptakan ku Gusti Allah kun payakun. Urang mah melalui perantaraan manusia deui. Tina saripati kadaharan anu aya tina taneuh anu dituang ku ibu rama urang saripatina nya jadi cai mani teh. Nya. Nyeuna ge moal leupas tinu opat. Urang saliti geura. Hiji meureunnan moal leupas ti angin pan haheh oh nyeuna oge. Bari renghap ranjung. Anu kaduana moal leupas ti seuneu. Beureun mata kayang kitu oge beureun aya seuneu aya nafsu. Moal leupas ti cai. Tah ari eta nu ngagecrot pan cai. Mimma inda fihi yakhruju min baini sulbi wat taraib surah Al-Qur'an. Terus taneuh apaan eta dulu tuang teh saripati taneuh geus ngahiji jeung cai. Jadi we syariat gumelarna urang cukang lantaran gumelarna urang ka alam dunia dina patepung rasa jadi patepung raga tetap leupas tina opat eta cai taneuh seuneu jeung angin tidinya bubagi urang oge asalna tidinya nyeuna ge syariat gumelarna ge moal leupas tina opat eta kembali deui kana tadi jadi si nafsu teh lain kudu diperangan tapi dikandalikeun ditalingakeun ulah dipupujuhkeun siga tadi kitu kirang langkung punten ya pasti bakal seueur kirang kemudian mudah-mudahan ketepang dina anu salajengna